Sampurasun baraya saung wayang daraud tepang deui sareng kuring di seputar pembuatan wayang golek tah. Ieu meureunan lanjutan video anu kamari nyaeta nuju ngadamel wayang golek Gatotkaca baraya. Tah kaleresan ieu teh meureunan nuju ngabedah baraya. Ngabedah teh nyaeta mempertegas atanapi memperjelas mahkota-mahkota wayang, ornamen-ornamen wayangna oge ieu teh diperjelas tanapi dipertegas deui. Teu acan ieu teh teu acan kana proses pengukiran baraya masih keneh meureunan ngadamel pitempateunana keur ukiran-ukiran anu engke disimpen dina lebet ieu pola-pola anu nuju didamel ku sim kuring ayeuna kitu. Tah janten meureunan prosesna teh lami baraya gitu. Disebat lami nya memang lami gitu. Kumargi meureunan ngadamel wayang mah aya patula-patalina sareng estetika sareng faktor kenyamanan da meureunan wayang mah keur dipentaskeun baraya. Sanajan teu dipentaskeun da meureunan anu disebat kolektor teh meureunan santeuna sakali-kalieun mah meureunan osok ngigilkeun atanapi ngibingkeun wayang tah didinya meureunan urang kedah merhatikeun faktor kenyamanan oge baraya supados hampang supados laloncer gitu. Si wayangna teh henteu sareuseup kitu. Tah meureunan ieu ge kedah ditarekahan baraya henteu tiasa sagawayah kitu tah. Anu komen kieu tah sok seueur ari ngadamel wayang teh henteu sagawayah kitu teh. Saur kuring nya leres kitu teh mah urang lamun di udag ku logika mah da emang leres teu sagawayah kitu tah. Kumargi meureunan kedah merhatikeun faktor estetika, faktor kenyamanan oge sok komo meureunan pesanan-pesanan dalang gitu dah. Ari dalang mah da geus puguh meureunan dipentaskeun kalayan meureunan dipake nyiar kipayah ku aranjeunna teh meureunan nya. Meureun kedah nyayogikeun atanapi mempersembahkan pintonan anu sae gitu kalayan tiasa ngahibur. Tah meureunan eta oge kedah didukung ku wayang-wayang anu sae sangkan tiasa menunjang performa seorang dalang atanapi performa pementasan meureun baraya nya. Tah kitu meureunan erat kaitanana para dalang sareng para pangrajin wayang. Sok sanaos meureunan ari dina ieuna mah lah teu kudu dicarioskeun meureunan. Tah kitu meureunan baraya nya. Eta mah sanes ranah kuring mah angger digawe we. Angger urang barang jieun gitulah ari teu barang jieun mah urang geuningan rek saha nu mere atupan meureunan. Tah kitu meureunan baraya ieu urang teu karaos geus dugi kana susumping wae ieu teh ngaropea nya. Tah teras wae urang keuretan supados langkung genah katingalina gitu. Oge pang-pangna mah janten tereh beres we kitu. Da meureunan sanes anu si pemesan wae nu hoyong enggal beres teh da sami salaresna. Si pengrajin wayang oge sami hoyong enggal beres moal oge meureunan didamelan beurang peuting malah dugi ka isuk deui kitu tah ngagawean wayang teh. Sangkan naon meureunan udagana mah teu aya sanes da hoyong enggal beres gitu. Ari tos beres mah meureunan nya apal nyalira meureunan nya. Meureunan cair kitu tah. Ari tos cair mah meureunan kana awak oge hararampang baraya nya kitu kana sirah teu rieur teuing gitu. Kana panyawat-panyawat ge nyalinglar gitulah tarlebih tah kitu baraya. Ieu meureunan dugi ka dieu heula baraya urang pungkasnya kin urang lajeng kana proses pengukiran wayang golek Gatotkaca tah kitu baraya. Sakali deui meureunan hatur nuhun cag.